Cek cek jiwa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana wilujeng tepang deui sareng simkuring sapara kanca di Padarengan Channel. Sapara kaca numung ukur duaan. Simkuring abawa disarengan korenjangan simkuring Mang Uden Koret damang. Koren para di ngoyos Pak. Mun saya Kang Bowo sapatunya. Punten ieu heureusan. Damang Mang Uden. Saya sawalarna kumaha? Alhamdulillah. Aya hebat. Alhamdulillah urang tiasa nepangan deui para pamirsa anu masih setia manco di Padaringan Channel panginten. Kami orang ngumpul kieu pasti aya bahasaneun. Aya bahaseun nya urang ngabahas nya sapertos nami channel lah urang ngabahas nu ringan-ringan we lah. Nu enteng gitu nya. Nu enteng. Padaringan, pada enteng. Enteng. Naon cenah teh ayeuna? Kieu Mang Uden kieu teh. Abi teh kangtosnya maca spanduk gitu. Oh gitu. Wilujeng sumping gitu. Secara normal mah nya wilujeng sumping selamat datang gitu ya. Mohon. Tapi pas di talungti gitu nya perkataannya ternyata aya anu lepat. Jadi duka lepat duka leres gitu tapi rasaan asa temerenah we gitu. Dina wilujeng na teh ditamihan huruf U geuningan. Mohon jadi wilujeng gitu, laras. Tah ayeuna mah urang bahas nu enteng teh panginten para pamirsa ge sanes orang Sunda Hungkul kita aya oge wargi urang dulur urang di wilayah sanes anu mingka landep gitu nya kana basa Sunda. Laras pisan. Urang bahas ieu Mang Uden aya anu janten ciri khas orang Sunda mah kan aya nya tadi. Aya sareng e. Tah. Urang bahas eta. Kumaha eta bet bisa nulis nah salah di instansi mana ya? Urang tuh nyanak intasi kayak urang di guru tak kan di guru dugadir. Itu tema di Korea Utara. Oh, Korea Utara. Oh, terus ngeratna ieu berarti anak buah Kim Jong Un. Mun laras pisan pamirsa kadang-kadang urang teh sok henteu kakemot gitu. Aya kalepatan anu salaresna mah enteng tapi ieu teh justru ngarobah biasa ngarobah kana makna Fatal anu. Kadang-kadang mah fatal. Eta dina nyerat sareng pami ieu misalkan urang teu nu kumaha anu disepakati ku sadayana gitu. Ayo orang pedar supaya malapah ranginang. Ulah malapah gedang wae. Supados eces pertela ngembang bolen. Tah eta urang pedar sareng. Tikawitan upami mah di luhurna teh aya curek. Nah, orang sepakat lah. Pami dibacana huruf di seratna teh aya curekan di luhur. Nah, engke aya di dianya. Anu ngeditna Bapak kan. Duka. Sok nyangakeun. Nya ninggal pami aya berarti syukur teh sanes rezekina. Jadi pami dilapalkeun dikecapkeun berarti aya curekan di luhur. Misalkan dina kecap sok non kecap non. Kelek nu gampilah aya dina ieu urang. Kelek tanapi ngelek ketek. Misalkan upami dina kalimah mah bancet paeh diteke ku saha tah ku saha we lah eta mah. Bancet. Nu pentingna makan eta na bancet paeh diteke ku lebe misalkan. B na nya sanes leuna. Bancet cet eta teh di teh di luhurna teh aya curekan. Bancet paeh dielek ketek lebe B na sanes leuna. B nganggo curek. Leuna mah henteu. Jadi sepakatnya pami dibacana di seratna
aya curkan. Liluhur gitu. Ayeuna aya oge nu namina teh manguden. Upami mah terab. Nah gitu eta mah eta ciri orang Sunda teh. Eta mah nganggo nganggo di payuneun dipakeureun. Payuneun terus dibacana sanes nya sanes cicaheum sanes gitu cicaheum. Kawas dulu mah geuningan Soekarno kan Soekarno. Tah eta mah entieu mah eta mah oh eta mah ulama kan. Ulama jeung ieu mah sareng janten nya samodel kitu maksudnya. Panginten. Non namina teh nu 2 huruf jadi hiji teh non. Diftong kan. Duka teh terang. Enggak pemirsa beli terang istilahnya tiasa serat di kolom komentar. Misalkan berarti na tebalnya. Sareng ereule contohna terab. Contoh kalimatna. Contohkan kalimat misalkan benceh reuneuh di dahar ucing. Dia kalimat kenging pengennya. Mana kenging coba tapi kan pada nyuruh karena judul lah tuh gitu. Murawakati benceh reuneuh neureuy anak ucing kadinya deui mohon benceh berarti nulisna teh B E U N C E U H benceh reuneuh punten reuneuhnya da kabenceh itu mah benceh reuneuh neureuy buah loa. Benceh reuneuh neureuy buah loa. Eta aya uang. Nah, anu katilu ye nu rada bangga ye. Aya sareng Ieu mah Nah, bentena. Ieu mah bentena mah nu ieu mah teu nganggo nanaon polos. Polos teh aya nanaon teu nganggo teu nganggo cerak di luhur teu nganggo nanaon. Polos eta mah we hungkul pamilina ieu mah. Dibacana Contona misalkan angen. Ikat. Nah, ikat kan eta mah teu nganggo ikat misalkan kerepus. Kerepus teu kerepus. Nah, kerepus atau teu kerepus teu. Sapertos kitu. Miharep. Teu miharep, benten harep jeung harep. Ari harep mah harapan, ari hareup mah payuneun. Nah, sapertos kitu. Misalkan rapat. Rapat pan teu nganggo rapat. Upami nganggo jadi rapet. Benten. Oh, jadi pemirsa sadayana kalintang pentingna gitu nya janten sareng kumargi tadi upami lepat nulisna kadituna bakal lepat pengucapanana be dituna lepat kana maknana lepat kana hartosna da gitu. Panginten aya contoh ieu anu 2 kata hampir sami tapi nu ngabentenkeunna tadi huruf tadi eta. Supados katawis gitu. Bentenanya. Nya bentena. Misalkan aya dina kecap kieu lah. Rujak bebek. Eta mah teu nganggo Rujak bebek. Bebek atan teu nganggo curak di luhurna. Laras. Benten sareng bebek. Bebek sareng bebek. Bebek mah tumbuk upami bahasa Kamalayo mah ditumbuk. Upami bebek mah coang meri ta eta. Yeah. Misalkan anu sanesna deui misalna naonnya kayak dina angeun. Angeun eta angeun mah upami nganggo eta angeun. Artosna sayur pemirsa. Upami henteu nganggo nanaon angen ta eta mah ulu hati. Luhureun sanes luhureun buja sanes handapeun buja. Luhureun buja tah kitu. Sakedik teh naik ka luhur. Pami kasihku geuning tek. Tah eta teh keuna kana hulu angen. Kumaha kasihkuna ku truk gitu. Atosan gitu. Angen sareng angeun. Tah. Misalkan aya deui dina kecap sareng kecap. Kecap mah kata
upami kecap mah teu nganggona naon. Polos, Kecap, polosan. Upami kecap mah curahkan di luhurna teh kecap. Upami kecap mah kata, Kecap mah kata, upami kecap mah bumbu masak anu tina kacang hideung Malika yang dirawat seperti anak sendiri. terus nyata anak. Nu sanesna misalkan aya oge sapertos Neng. Neng. Nu pertama anu kahiji mah teu nganggona naon Neng. Neng nu kaduana nganggo surat. Bakal benten sareng anu nganggo surat duanana Eneng. Ari Neng mah ngurang kali istri adugikeun ka wanoja nya dugi wanoja lah dugi ka gadis panginten disebut Neng teh nya perawan gitu. Ya gadis desa gitu. Neng benten sareng Eneng mah anak munding. Tapi banyak Piraku aya Eneng geulis biasa wae nah mun sahur ya anak munding nu pamengget. Mun ya anak munding pamengget jalu. Tamuhun gitu. Eneng sareng Eneng. Nah eta teh kedah leres-leres benten. Bilih dina urang nyerat lepat di aos kuno sanes nah kieu dicawad. Syukur-syukur pami dilereskeun disarungsung dilereskeun. Dia mah malah di naon gitu ulah dugi kalepat lah. Wah jadi fatal oge nya pami urang. Henteu oge adi fatal ngomongnya. Aduh ngareksak we. Ngareksak pisan. Fatalnya. Fatal gitu. Tapi sanes gitu sanes janten urang urang tong make bahasa Sunda ulah naon. Ulah dugi ka kitu. Bahasa Sunda mah anggo da bahasa Indung, bahasa wewengkon, bahasa daerah, istilahna eta mah istilahna adat kebudayaan Sunda gitu kan bahasa Sunda teh ulah dugikeun ka ical kitu wae gitu. Sosanaos aya bahasa persatuan oge bahasa Sunda mah kedah tetep nanjeur. Nah, mudah-mudahan ya ge di Padaringan channel tiasa jantennya cukang lantaran lah nya. Sasiereun sabanjeureun urang sami-sami sami-sami naon eta sarua. Sami-sami miara, sami-sami orang nyarung suman supados tetap nanjeur gitu. Katurunan urang salajengna gitu. Nah, gitu. Itu geuningan pamirsa eta pentingna orang diajar ngalarapkeun supados merenah gitu nya antara huruf e sareng e. Supados leres nulisna, leres ngecapkeunana, leres hartosna. Ulah tadi bade muji kalau ngahina duh si Eneng teu meuni geulis gitu. Padahal Eneng teh anak munding. Tak gitu. Mohon. Gitu geuningan mah jadi tercerahkan ini. Sikeun naon wae. Mugi mohon aya guna sareng manfaatna ka pamirsa sadayana dina ieu tiasa janten istilahna gitu sok sanes oge urang teh salaresna mah ieu teh keur ngabejaan bulu tuur gitu nya. Tapi teu rumaos upami nitah ngojay kamari sanes. Da pamirsa teh sanes meri. Jadi pamirsa nyarumaos meri gitu nya. Gitu panginten pamirsa tadi bahasan orang tentang sareng mudah-mudahan tiasa dilarapkeun gitu nya dina kahirupan sapopoe. Pokona mah intina mah manguden nya ngalah hurang ka muara. Pipi kemong asa beda. Ulang mah ulah sok era pok ngomong make bahasa Sunda ta gitu. Mudah-mudahan ku lantaran Padaringan channel orang tiasa langkung sae deui gitu nya. Misalkan ieu ada ieu ge teh anu ngadamel konten oge bilih aya nu kirang merenah mangga disarungsum dina ieu di leres dilereskeun lah. Nah, urang sami-sami diajar bahasa Sunda. Misalkan aya kalepatan oge kan da ieu talajar saminya sami Sunda gitu. Atur nuhun kana peratosanana sekali deui manguden atur nuhun oge ka pamirsa nu parantos mancu bade sisindira. Meser elap dina bilik
jeung permen Allah eta mah ulah hilap like jeung komen. Nah jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.